maneh. Goblok aing ruas. Aing kunaon jika nu parusing kitu. Pusing man aing man deh. Pas ya yang pamajikan. Pas jeung pamajikan. Man aing pas ya gara-gara pamajikan aing di teh balik gawe. Posisi imah pembalata kene. Nah, hagening emang maneh sok beberes imah. Beberes imah da aing mantuan atuh man penyakeun mah pamajikan aing gawe. Terus tah beberes imah nya tah nyusuhan ongko nya aing mantuan man. Heuh, nekeun mal. Nu ngaranna lalaki kudu boga harga diri. Piraku lalaki beberes imah sasapu. Naon ngaranna teh ngumbah piring nyeuseum maneh sok kitu nya. Mantuan. Nya Allah gitu. Berarti maneh harga dirina sebagai lalaki walaupun lalaki nganggur tapi kudu boga harga diri dah kepala rumah tangga. Aing man nempo dinu syariat agama sabenerna mah lalaki Naon? anu barang gawe imah teh man Teu bisa kudu kitu. apal mah. Teu bisa kitu. Lalaki mah tugasna naon? Nyantai di imah. Amunnya digawe nyantai di imah ngopi, udud tah eta tugas lalaki paling penting bang barang gawe. Penting oge man aing kesel nama aing hayang pamajikan aing Gak Aing gebog kesel. cau atuh. mata ku aing teh diberesan mah Lain setelan gebog cau ya. Tara. yang tengah bocah aku aing capena pamajikan aing jedog we nya. Aing teh nama kieu maneh mah eleh ku pamajikan mah kitu culun maneh mah. Emang maneh kumaha? Sorry ya, urang mah yo di imah ngopi, udud, paling lalajo film, Tara suka nyekel sapu, lapel, komo ngubah piringnya sih mah. Ya ngeunah cuy, tak apalin. Lain mana emang lamun di imah pamajikan tara tutah-titah beberes imah ngua piring nyeusehan man. Sorry ya, urang mah tara ditutah-titah ku pamajikan. Naon yo lalaki mah boga harga diri mal. Sia mah culun. Lain ngeunah pisan hirup sia mah man ya. Pamajikan gawe maneh icing di imah nyantai-nyantai wae pagawean di imah. Nya judul nama kieu mal urang mah teu culun juga hente. Ari Ku pamajikan. sabarna aing mah lain-lain culun man. Aing mah ngahargaan pamajikan. Ngahargaana Pamajikan aing gawe. Kira aku aing rek pulang jutal-jutul di imah pembalata kok aing molek perenan nya. Ke kumaha lamun misalkan aya nu namu. Nya pokona arek maneh alasan seperti apapun tetep baik di mata urang mah maneh culun eleh ku pamajikan geus judulna mah kitu lah. Kumaha maneh sia amun arek ngalerek aing mah geus kitu mangkat anjing. Nya tah kopina nuhun. Si culun dasar. Kopi anjing teh. Matok itu sia anjing. Goblok sia. Dah. Aku sangat kacau. Cek naon? Non man. Ngais budak. Oh kan budak itu indungna mangkat. Culun anjing cuma si Jamal kadua culun. Lah kembali anjing. Culun. Itu si Jamal. Kenalan man. Keur kieu we mal keur nyantai dan naon deui urang santai paling ge. Ngeunaheun pisan man sia maneh mah nyantai nya. Padahal mah eta kolotor selain sepuan. Pamajikan ke mana? Aya pamajikan mah keur sare capek jiga nama. Lain aya naon ka dieu ka imah. Eta aing tadi nomor rek minjem-minjem kuku. Boga teu? Keula atuh nya urang cokot heula ka jero ya. Ya, gunting kukuna ya. Oh, yang geus nuhun man koe nginjem heula nya. Kade balikeun deui mun geus beres nya. Soalna butuh sok eta ngeuretan buku budak. Ini sih koe geus magrib. Beli deui. Goblok aing was.
Bisa leh, mau ikan kakatur. Ternyata baik jadi arahan baik. Bejaan paludah. Kumaha mun bebeja ka parudah paling heran. Makanya kan si Unen mah bibirna bibir awewe di aing mah. Kumaha nya? Ah sokok wae rek ngerokok wae ah. Sing ningali aing ningali deh. Ya, ceplokan nog. Udah kayak dahar. Mau ceplokan nog, mbah piring. Malah aduh kepegawaian. Ya, bro. Nya. Assalamualaikum. Man. Waalaikumsalam. Jamal. Naon? Kas mana ya teh? Aya di tukang keur DJ, juga langsung ke tukang. Menyangis satu kayak orang ke tukang teh. Goblok anjing ku bawa piring tadi galedek ke aing ku aing bales si anjing Gasman ku aing dibales ya diledek deui ku aing baledok siap sisio Gasman aing baledok sia kapar doko aing. Sia oke goblok tak geuning umbah piring bisaan ka aing. Culun. Ku aing punyakeun ka barudak sia-sia oge sok ditahan ku pamajikan ngumbah piring. Culun anjing Kasman, culun. Ku aing bejakeun sia ka barudak Kasman, culun. Kumahanya si Jamal apaleun, si Unen apaleun tadi aing keur nok we, aing kaparpo ku si Jamal keur mbah piring. Aduh aing pasti wirang ieu mah yakin anjing. Kos teu apal we barudak, aduh kumahanya. Naon sih teh ribut-ribut? Astagfirullahaladzim. Ari mana kumaha itu mbah piring teh? Tanya tuh kalau baju balas juga gitu. Terus. Soledat. Awas lah. Gua ada bajunya. Balik. Kabalik tinggal mbak piring-piring wae ge. Pagawean dengan pangguran oge. Bisa dengan mumpakan we bungkul. Adil, ayo bicara tahu ke dia.
aja jadi dua saya bicara tahun anjing aing tadi berang nen culedek yuk si Kasman teh peda aing sok beberes imah gitu cek manehana teh anjing semua culun kes aing atuh nyantai pamajikan gawe aing tara beberes nanaon beberes imah ge tara aing mah aing teh nginjem gunting kuku ya kayak mana teh terus aing dipulangkeun ku urang teh pas ka imahna aya pamajikanana cai aing teh ai si Kasman aya teh tuh di tukang gitu cek pamajikanna ka tukang we urang teh telepon jarak jauh teh si goblok cai teh si Kasman keur ngumbah piring kok aing sia diledek deui ya aing lah dia urang teh tadi merego keur mopoean urang teh rek ka maneh urang teh tadi teh ngomong sarua dia keur mopoean ka pergo poean baju da meungpeun beungeut atuh ku etana ku pakaianana cek aing teh ku aing mejakeun ka barudak sia gitu urang teh parah si anjing gua kok sok ngaledek tapi mana lagi kitu sorangan geus mal ayeuna mah kieu we urang bejaan wae barudak lah terutama si ieu si Asep anu ieu mah sigana teh pasti sarua jeung ieu jeung maneh pasti dihina ku si ieu Kasman heueuh nen geus urang birangkeun we lah si Kasman teh tuman hayu ya kawas aing atuh ye jiwa aing pamajikan mah sieun ku aing mah lamun A lamun B ya nen tadi ge si Kasman teh ngomong teh kawas kitu ka adek sorangan lagi ya kamu disebut si Kasman ge dia ngomong kawas kitu ka urang ge nen Enggak saya mah orang ieu tepungan we barudak. sayo